warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sabina Ananda di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngawawancarakeun teteh kang bertugas bahasa Sunda ngeunaan dampak COVID-19 ka sakola atau KBM. Teteh mangga nepangkeun. Tepangkeun nami abdi Alea Adriani. Teteh punten ngawagel bade tumaros. Sok mangga. Naon anu teteh terang ngeunaan COVID-19 teh? Menurut abdi COVID-19 teh virus anu bahaya pisan ka masyarakat sakitar. Kusabab virus eta teh nyebarna bener-bener gancang. Salah sahijina nyebar lewat ti saluran pernapasan. Sapertos kitu. Naon dampak COVID-19 ka sakola atau KBM teh? Dampak COVID-19 menurut abdi mah bener-bener ngadampak ka nu sakola. Kusabab nu sakola di imah henteu produktifan keneh sakola di sakola diajar di sakola lebih efektif. Guru ge ngajarna leuwih efektif deui atanapi di rumah mah kurang efektif gitu. Kumaha ngajaga kesehatan pikeun nyingkaran virus COVID-19 teh? Arurang kudu nerapkeun protokol kesehatan nu entos disebarkeun ku pamarintah. Nyaeta 3M. Ngumbah leungeun, make masker, sareng jaga jarak gitu, social distancing. Atau sakitu. Hatur nuhun teteh kanggo waktosna. Ya. Cekap sakieu wae punten tos ngawagel. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.